Kuring sakadang corona, virus nu kiwari ke dipika ijid dipika sieun ku sakabeh jalma. Sakabeh nagri keur paciweuh tatahar pikeun merangan ngaruruk diri kuring. Sabab kuring teu pandang bulu, saha wae bisa karandapan ku kuring. Saestuna kuring COVID-19 ngan saukur sakadar makhluk. Tangtuna aya nu nyiptakeun kuring, nyaeta Zat nu Maha Kawasa. Nu matak kuring heran ka papada manusia, kunaon boga rasa kasieun nu kacida ka kuring, tapi naha kuno nyieun kuring mah manusia teh teu boga kasieun. Padahal kuring mah moal ngarandapan lamun eueuh nu ngaridoan.